Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal azami ilal wujud wa ja'alanal hayata dunya bila hulud wa yumituna binaqlina min dari dunya ila daril akhirah daril baqa'i wal maurud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'al li wajhira min ahli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumam madhura. Shadaqallahul adzim. Sadaya puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala jami ni'amillah. Kalayan kersaning kudrot irodat mantena alhamdulillah dina ieu waktos enjing dinten Ahad anu yana tiasa patepang deui riung kempel silaturahmi di rutin dinten Ahad enjing mugia ku wasilah atanapi cukang lantaran urang sadayana riung kempel calik di majelis ilmu ngamakmurkeun majelis ilmu oge ngahirup-hirup agama Allah subhanahu wa ta'ala ku ngalangkungan pangaosan. Mugia janten wasilah atanapi cukang lantaran urang sadayana ngengengkeun karidoan oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salam salamina mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina para sahabat para tabiin wa atba'ut tabiat malah mandar leberan rahmat salam dugi ka urang sadaya selaku umat anjeunna. Mugia urang sadayana jaga di yaumul kiamah ngengengkeun syafaat mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramah pangaresa ibu sesepuh pangaosan kali sadayana para bapak para ibu sadayana jamaah ahli pangaosan rahimakumullah. Salajengna urang sami-sami tipayun munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala taqarrub ka mantena ku ngalangkungan tawasul ka para rasul ka para nabi para wali oge urang miemut ngintunan doa kanggo arwah karuhun-karuhun urang sadayana wabil khusus kanggo ibu Rama Aki Nini Uyut karuhun-karuhun urang mugia marantena aya di alam barzah tambih rahmat oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa bibil murtada rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyati wa ahla baiti sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin wa ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar rahimahumullahu ta'ala wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'il awliya'ullah min masyariqil ardi ila magharibiha bi bariha wa bahriha qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati saihi wa masyaihina kanggo guru-guru urang sadayana Allahumma anfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana li dinika wa linasi ajmain wa ila arwahi jami'il ahlil kubur min amwatil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa hususon ila arwahi abaina kanggo rama anu tos ngantunkeun mangga dikeretegeun disebatkeun jenenganna dina mana sewang-sewangan wa ummahatina oge ibu anu tos ngantunkeun kanggo karuhun-karuhun urang sadayana wabil khusus karuhun-karuhun jamaah ahli pangaosan di ahli lemur jati panyingkiran umumna min amwatil muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat mugia marantena ahli barjah di alam barjahna ditempatkeun dina tempat anu mulia kenging karidhoan oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Barokah tina ieu pangaosan, barokah tina ieu tempat, barokah tina aosan-aosan dikir sholawat anu parantos diaoskeun anu bakal diaoskeun mugia barokahna janten wasilah cukang lantaran Gusti ngalungsurkeun kaberkahan kanggo urang sadaya jamaah li pangaosan kanggo kulawargi kanggo caroge bojo para putra kulawargi urang mugia salalamina aya dina panangtayuan pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Mugia Gusti maparinan kanggo urang sadayana dipaparinan barokah panjang yuswa bari sehat bari tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pamaksadan anu sae munggu Gusti ajaman harapan cita-cita anu sae mugia aya dina kubul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Pakasaban urang anu tani ical galeuh cepeng damel mugia dibarokan dilancarkeun janten sababia hasil rezeki anu barokah manfaat maslahat dunya sinareng akhirat.
kanggo para putra putri putu urang sadayana anu nuju nyarupri ilmu di sakola di pasantren nuju kuliah, mugia marantena dibarukakeun kana lawang ilmu anu barokah manfaat masalah dunya sinareng akhirat, dijantenkeun marurang kali anu saroleh oge solihah. Kanggo wargi-wargi urang, kulawargi urang anu nuju teu damang seueur di antawis kulawargi urang anu nuju teu damang, muslimin muslimat umumna anu teubi anu caket di mana bae mugia ku Gusti dipaparinan kasobaran katabahan eta nu utami sobar nampi kana nerupi ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku teu damangna disarengan kasobaran janten kiparat kana dosa aranjeuna, janten wasilah diluhurkeun martabat di paeuna Allah Subhanahu wa taala. Mugia Gusti engal nyehatkeun deui panyawatna, engal diangkat digentosan ku kasehatan dohir oge kasehatan batin. Urang sadayana anu nuju sehat dipaparinan sehat, mugia tiasa ngagunakeun kasehatan kanikmatan ieu anugerah yuswa kasehatan dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, istiqomah nikreuh ngeureuyeuh dina midamel kasaean, akhirna dipaparinan kautamian husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan milatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij
wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Allahumma sholli sholatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqda bihi hawaij wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wargi-wargi sadayana, para ibu-ibu jamaah ahli pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala jamini amillah. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kersaning kudrot irodat mantena anu parantos ngersakeun ka urang sadayana oge maparinan kakiatan kanggo urang sadayana tiasa ngalaksanakeun salasawios amal soleh, amal ibadah, ngalaksanakeun salasawios parentah Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan pangaosan. Alhamdulillah, syukuran ka Gusti dipaparinan keneh kakiatan. Daes tuning pami teu aya pitulung Gusti, pami teu dikeresakeun ku Gusti mah biheung urang dina ieu waktos calik dina pangaosan. Sanes karena kakuatan urang, sanes karena kamampuan urang, calik oge kersana angkat ka pangaosan teh, tapi kersaning Allah, pitulung Allah Subhanahu wa taala, ayana hidayah, taufik, inayah, pitulung Allah Subhanahu wa taala. Margi urang sadayana terlepas tina la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Gitu kan? La haula teu daya upaya tina nyingkahan maksiat ka Gusti Allah. La haula teu aya daya upaya, teu aya kakuatan abdi tina nyingkahan maksiat ka Gusti Allah, tina nebihan ngajauhan ninggalkeun padamelan dosa, padamelan maksiat, teu aya kakuatan. Urang mah lemah. Teu
teu aya kakuatan. Wala kuata sareng teu aya kakuatan. Teu aya kakuatan, teu kaduhan kakuatan. Tina ngalakonan taat ka Gusti Allah. Urang teu aya kakuatan kanggo ngalaksanakeun salat, ibadah salat kawajiban dina sadinten saungi sabaraha waktos anu wajib 5 waktos. Oge ibadah-ibadah netepan anu sunatna, rawatibna, oge qiyamul lailna, tahajud duhana, oge ibadah netepan anu sanesna. Termasuk urang teu aya kakuatan kanggo tiasa amal soleh, baca Al-Qur'an, dikir, sholawatan, oge angkat ka majelis ilmu, teu aya kakuatan urang. Illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah. Illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah ala ali anu maha luhur ala adimi tur anu maha agung. Janten urang salah sawiosna calik dina ieu pangaosan dina dinten Ahad anu ayeuna. Lamun teu aya pitulung Allah mah, lamun teu aya kersani Allah, duka kumaha? Boa nuju calik di mana? Boa nuju posisi nuju di mana? Lamun teu aya pitulung Gusti Allah, urang calikna dina ieu pangaosan. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah, alhamdulillah Gusti. Ieu kanikmatan anu kalintang ageungna, kanikmatan anu berharga, anu awis, anu mana taufik pitulung Allah moal tiasa dipeser, moal tiasa digentosan ku materi. Ya Allah, moal tiasa dibibita ku artos ku materi, tapi rikoh Allah sumpingna kana hate. Disebatkeun taufik rikotun fil qalbi tak tadi tapaddula wal isan. Ayeuna dinten Ahad ketika sumpingna waktos netepan, oh ayeuna teh waktu salat. Sadaya jalmi terangeun. Ayeuna mah waktu salat pada uninga nyebunya. Mau 5 adan patarik-tarik di mana? Di tiap masjid. Ti palih kidul ngong adan, ti wetan ngeng adan gitu. Wah, ayeuna mah patarik-tarik ti tiap masjid dah sareng sadayana. Setiap jalmi asti terangeun kana waktu salat uningan, ayeuna teh waktu salat lohor. Ayeuna teh waktu salat asar diwartosan. Oh, gitunya patarik-tarik ka kuping. Kana ajakan kasaean. Ayeuna mah henteu sesah diumumkeun bewara pangaosan ti enjing-enjing ku ibu tos dibewarakeun nyetel naon, nyetel nu ngaos dina tip 1/2 jam gitu nya, dilajengkeun ku pangresa sesepuh di dieu sholawatan. Eta teh naon ngawartosan bisi hilapeun. Bisi aya warga anu hilapeun kana dinten naon? Dinten Ahad. Tos hilap dinten. Ah ngemutan we sanes nyangki hilap gitu, ngemutan we da ngajak mah teu aya lepatna. Da sakedahanna nya teu kenging bosen ngajak. Urang teu kenging bosen-bosen ngajak mah. Ngajak kasadayana, ngadakwahkeun ngajak gitu. Ngajak teu kenging bosen-bosen. Dengan berbagai cara. Oh, urang teh tiasa ngajak ku cariosan. Ku cariosan. Hayu urang sasarengan ka masjid, hayu urang netepan, hayu urang naon tadarusan, hayu urang pangaosan. Tiasa ngajak ayeuna ku media, tiasa. Ayeuna mah atanapi kumaparinan contona tiasa ku media lewat media sosial. Manfaatkeun. Nu penting media sosial digunakeun pikeun tujuan ngajakeun.
dina media sosial diantawisna anu biasa mah aya naon grup gitu sok atuh dina grup teh ulah nge-share anu teu pararuguh wae nya hiburan anu pipkasirieun wae TikTok nyanyi-nyanyian wae gitu atuh nge-share ajakan kana kasaean maksana urang teh ngemutan ka diri urang kitu mugia we manfaat ku di-sharekeun teh kanu sanes siar gitu nya ngajak tah tapi urang mangan sakadar gaduh kawajiban diparentah ngajak naon ngemutan anapon anu ngagaduhan taufik mah wungkul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dipaparinan rikotun pil qalbi taufik rikoh hiji kereteg pil qalbi anu aya dina hate. Oh ayeuna dinten Ahad, oh ayeuna waktu lohor. Kan mulai segala sesuatu ge padamelan teh pasti datangna tina naon heula? Tina hate. Kan hate heula. Memeh prak teh naon heula? Hate heula. Ngajam heula. Oh ayeuna waktu salat lohor engal salat lohor. Gitu. Tapi lamun dina hatena datang waktu salat lohor engke we rek salat lohor teh jam sabaraha? Jam 2 nya bakal jam 2 di akhir-akhir. Engke we salat lohor teh geus beres pagawean kan tina hate kitu nya. Datang ayeuna waktu pangaosan, oh ayeuna pangaosan, oh abdi angkat ka pangaosan teh jam 5:30 salapan. Terus 5:30 salapan. Margi ieu sapeker tos sak jam ieu disada. Abdi bade sholawatan. Bade ngaos Al-Qur'an heula, sholawatan 5:30 salapan. Gitu nya. Bakal datangna 5:30 salapan. Tapi alamun niat engke we rek pangaosanana datangna jam 9:30 sakitu ge alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada niatna moal poe ayeuna mah moal ka pangajian repot. Eta mah. Alhamdulillah. Nu penting urang teh padamelan urang di bumi kapidamel bunya. Tangtos karepot padamelan aktivitas sadena pada gaduh padamelan di bumi beres urang teh nyempetkeun kana pangaosan oge maksakeun sak jam calik dina pangaosan ku ayeuna urang sadayana dikir sholawatan oge salah sawiosna urang ngaguar nguping kana hikmah ayeuna kana siraman rohani mugia janten kamanfaatan janten niatan keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Margi urang kawajiban mugia we kunikreung ngeureuyeuh ibu-ibu angkat kana pangaosan janten wasilah cupar kawajiban. Kawajiban cuparna kawajiban we kucalikna sak jam di madrasah atanapi di masjid cupar kawajiban urang selaku muslim anu ngagaduhan kawajiban wajib nyupri ilmu margi nyupri ilmu kawajiban setiap muslim minal mahdi ilal lahdi ti mimiti di ayun meureun di ayun mati mimiti brol we kitunya bro ka alam dunya dugikeun ka ayeuna nyangkere dina lebet naon kubur na kubur tempat anu sempit wajib nyupri ilmu sanes ka murang kali wae nyupri ilmu teh sanes ka budak tingkat SD SMP SMA tingkat nuju kuliah kasadayana urang tos sepuh salagi urang sadayana kumelenang di alam dunya wajib nyupri ilmu teu aya lirena. Ya alhamdulillah we urang teda tiap dinten mah teu tiasa minimal urang teh atuh samingon 3 kali samingon 2 kali memaksakeun
Alhamdulillah samingon sakali ge alhamdulillah syukuran ka Gusti alhamdulillah berharga eta teh Bu awis eta teh samingon sakali oge awis eta teh pitulung Allah lamun taya pitulung Allah mah biheung saminggu sakali oge kitu nya alhamdulillah riqatun fil qalbi hiji kreteg tak tadi anu ngadorong ngajurung tapadula kana midamel kautamian wal isan sareng kasayaan. Para ibu sadayana, urang sadayana sing emut di alam dunia ieu urang sadayana ngagaduhan tugas oge kawajiban oge ngagaduhan tujuan. Sing emut aya tugas, aya tujuan. Tugas urang ibadah. Tujuan urang hoyong kenging ridho Gusti Allah. Kungalangkungan ibadah, ngalaksanakeun parentahan Allah, nebihan larangan Allah, hoyong ridho Allah pada akhirna. Tujuanana hoyong keng ridho Allah. Kungalangkungan netepan, kungalangkungan baca Al-Qur'an, kungalangkungan pangaosan hoyong keng ridho Allah. Sabab urang sadaya priyogi karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Niatna karena Allah. Dupi nganiatan ngaos seueurna opat perkawis. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan. Kaduana lamun urang tos kenging ilmu atanapi pengetahuan tina pangaosan anu didugikeun dina pangaosan urang amalkeun. Ikan tenan ilmul hal ilmu sadidinten amalkeuneun urang sadidinten amalkeun ku urang. Katiluna kasalajengna niat ngahilangkeun kabodohan supaya urang salamet di dunia oge di akhirat. Nu terakhir niat ngaos teh niat ngahirup agama Gusti Allah, agama nu dicanak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktosna agama Islam. Pidawu Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun paulaika kana sa'yuhum maskura. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun paulaika kana sa'yuhum maskura. Wa man sareng ari sajalma arada anu ngamaksud ieu si jalma al akhirata kana hoyong ngaraih kahirupan akhirat, hoyong kenging kabagjaan, kasalametan, ridho Allah jaga di akhirat. Wasa'a sareng berupaya itu si jalma laha pikeun meraih kahirupan akhirat sa'yaha kalayan padamelan anu berhubungan kanggo kahirupan akhirat buktosna ku amal soleh. Wa huwa sareng ari itu jalma eta mukminun tingkahna jalma anu mukmin paulaika mangka ari itu anu kabeh jalma-jalma kana kabuktian naon sa'yuhum upayana eta jalma ikhtiarna eta jalma maskuron nyaeta bakal ditampi ku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bu, urang sadayana di alam dunia ieu teh perjalanan urang tekan ieu teh kalintang tebihna. Kalintang perjalanan bakal kasorang ku urang teh kalintang seueur keneh perjalanan bakal kasorang ku urang sadayana. Urang di alam dunia ieu teh moal salilana. Urang di alam dunia teh ieu teh sementara. Urang di alam dunia hirup urang bakal tuniba bakal papangih jeung disebatkeun maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan pasti tuniba datang ka eta jalma kematian maut. Sedengkeun ari maut teh sanes maut teh tungtungna beres permasalahan saatosna maut sanes moal aya deui kahirupan. Geus maut teh maut we. Beda jeung mautna sasatoan we nya. Hayam maut hayam paeh di ruang atanapi di peuncit di alap manfaat ku saha? Ku jalmi. Ucing maut di ruang da di alap manfaat we. Sasatoan paeh maut atanapi di peuncit lauk paeh makeun di ala we nya ieu lauk mah teu naon hayam paeh mah teu kenging we nya. Nah, aya lauk paeh mah mangga di alap manfaat dituang ku jalmi meureun manfaat. Ai jalmi maot kumaha? Nya di ruang. Jasadna tapi ruhna mah kembali kanu kagunganana saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu urang sing sadar urang teh minhu kawiti Allah. Kawiti Allah urang sadayana. Walahu kagungan Allah urang di alam dunia ieu salira urang sadayana tengah gaduh-gaduh tiluhur sausap rambut dihanap saibas dampa sadayana oge kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad salira urang kagungan Allah. Nyawa urang kagungan Allah urang mah teu gaduhna naon. Kitu nya teu gaduh-gaduh salira kantenan nu dititipkeun ka urang mah harta banda mah sanes kagungan urang ngan sakadar titipan ti Allah. Ulah diakukeun urang mangan sakadar titipan. Ari titipan pada akhirna bakal dicanak deui kuno kagunganana. Ketika urang dititipan anggota badan, harta benda termasuk nyawa, kesehatan kok urang manfaatkeun. Alap manfaat gunakeun ieu kesempatan baik jasad salira urang kesehatan pikeun bebekelan ibadah gunakeun pikeun ibadah. Termasuk harta anu dititipkeun ka urang ku Gusti da ieu teh moal dibawa ka alam kubur meungpeung aya keneh di alam dunia sok gunakeun ieu harta ieu naon kajembaran dina rezeki ditasurupkeun dianggo ibadah mumpang meungpeung hirup keneh nya mumpang meungpeung hirup keneh da geus maot mah nyakal. Ibu walimanya geuningan dina Al-Qur'an unjukan jalmi ketika tos maot ngaraos hanyakalna hiji jalmi tos maot hanyakal waktu di alam dunia teu ibadah teu amal soleh hanyakal sehingga unjukan ka Gusti Robbi laula akhortani ila ajalin qaribun fasaddaku aku minas solihin. Robbi nun pangeran abdi laula akhorta lamun tema Gusti teu ngahirkeun teu waka ngamaotan ka abdi
ila ajalin kana ajal abdi qoribun sakedap we Gusti. Gusti lamun tema Gusti teh ka abdi teh ulah waka ngamaotan Gusti. Paparinan kesempatan abdi teh sakedap we Gusti. Sakedap atau nepi abdi teh uihkeun deui lamun kongang mah hoyong uih deui ka mana? Ka alam dunya. Moal tiasa moal Bu. Aya jalmi kantos anu ieu ya. Hoyong uih deui ka alam dunya. Abdi teh uihkeun deui ka alam dunya. Lamun abdi diuihkeun deui ka alam dunya, pa asodaku abdi mah rek gawe sodakoh. Gitu. Rek gawe sodakoh tah. Wa akum jeung bukti abdi minas solihin bukti rek babarengan tireng-rengan jalmi anu amal soleh rek daek ibadah. Lamun tema abdi diuihkeun ka alam dunya Gusti, abdi teh rek gawe sedekah. Tuh Bu, nu pangpayuna disebatkeun teh naon? Sedekah. Terus juga lamun abdi ka alam dunya, abdi rek ka tanah suci. Rek naon? Rek ibadah haji. Abdi rek maca Al-Qur'an, henteu kitu. Abdi rek salat sapeuting, henteu kitu. Tapi rek naon? Sedekah. Naon margina? Sabab disebatkeun sedekah margi sedekah teh ibadah anu panggampil-gampilna Bu. Gampil sedekah mah. Nu gampilna maksudnya kieu. Lamun jalma sedekah ngaluarkeun hartana, ngaluarkeun tina sebagian milik rezeki, na gampil kan tuh nyangakeun. Ibu gadu artos sabaraha? 100. Nu 100 teh aya recehna sabaraha? 2.000 ti 5.000. Nu dipasikeun nu mana? Aya naon kotak amal ngalangkung, aya kenceleng, aya kotak amal dilebetkeun nu sabaraha? Nu tah bade sabaraha? Bade nu 100, bade 50, bade 10. Kantun ngalebetkeun. Pokona asal ngalebetkeun sedekah dipasikeun baik sedekah ka jalmi asalkan ikhlas sabaraha wae oge ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Asal ikhlas. Bade nu ageng, bade nu alit, asal ikhlas. Ditampi bakal kapendak jaga pahala di paeun Allah Subhanahu wa taala. Mak janten ai sedekah mah ibadah nu panggampang-gampangna Bu. Ibu teu kedah repot-repot bade sedekah mah. Bari ngalangkung, oh ieu aya jalmi di lingkungan teh anu peryogi dibantos. Peryogi dibantos ieu ekonomina Gusti, anjeunna teh tos sepuh jompo, janda jompo tos sepuh. Kurang teh golosor di paparina naon artos atawa nepi di paparinan tuangeun leuteun kanggo peryogianana gampil kan? Panggampang-gampang ditampi ku Allah asalkan kuncina naon? Ikhlas we. Benten jeung ibadah anu sanesna. Salat. Ibadah salat. Ibadah salat mah hiji perlu waktu. Waktu oge dina prak-prakanana, dina rukunna, dina syaratna kedah leres. Supaya janten pahala ditampi kalau kedah leres-leres. Baca Al-Qur'an teu segawayah baca Al-Qur'an kedah leres panjang pondokna makhorijul hurufna. Tuh kan peryogi waktos kudu diajar heula. Salat kudu leres. Lamun ayeuna ngasal biheung ditampi, sah ge biheung kagantenan kana pangkat ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Matak jalmi naon ketika unjukan hoyong uih di ka alam dunya, Gusti lamun temah abdi uih di ka alam dunya di pabrina waktu sakedap we Gusti. Lamun sakedap makan rek salat kudu wudu heula. Komo rek ieu rek baca Al-Qur'an ku bisi teu bener panjang pondokna teu leres. Tapi sedekah mah tah harta abdi ye tina sebagian nih. Harta abdi anu ku abdi kamari ditinggalkeun ku abdi disedekahkeun tah.
diwakafkeun. Ai eta makan ari waris mah sanes wajib mun eta ge sanes wajib gitu mangga eta oge panginten atut sebahagian tina milik rezeki abdi teh Gusti anu ku abdi salami ieu di alam dunya dikumpul-kumpul ku abdi dipusti-pusti abdi terek nyisikeun ieu keur bekel abdi di akhiratkeun. Budak abdi mah sesana dayakin Gusti oge bakal ngarij kian da urang ge kapungkur teu gaduh ayeuna aya budak urang oge bakal dirij kian ulah bingung ku rizki pikeun budak urang lebar abdi mah keur budak keur engke budak tungtungna mah Gusti sing nyaah kana diri urang tah nu nyaah kana diri mah tasorupkeun sebagian kajembaran milik rizki dipaparikeun Gusti teh dianggo ibadah meungpeung di alam dunia atuh ibu sok ulah lebar alhamdulillah mampu ayeuna angkat ka tanah suci daftar ulah lebarnya ibadah haji ayeuna teu acan kadugi bilih ngantos lami teuing ibadah haji mah daftarna umroh heula gitu. Sedekah jariyah eta anu bakal kapenak jaga di akhirat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ibadah panggampil-gampil naon sedekah asal ikhlas. Kasaha wae sok niatan ikhlas sedekah baik kana ka masjid, ka sarana keagamaan, ka madrasah, ka pesantren, ka ayeuna ka fakir miskin asal ikhlas we. Insyaallah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi salajengna jalma anu miharep kana kahirupan akhirat sareng eta jalma berupaya kana ngaraih kahirupan akhirat ku ibadah ku taat ka Allah Subhanahu wa taala bari eta jalma dina kayaan iman mangka eta jalma kana kabuktian naon sayuhum upayana eta jalma maskuron ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanggo ngaraih kahirupan akhirat ayat 3 ngaraih kahirupan akhirat supaya urang kenging ridho Allah kabagjaan jaga di akhirat urang teh di dunia hoyong bagja di akhirat kantenan di alam dunia urang teh hoyong bagja salamet hoyong sehat bagja tenang tumaninah tentrem tapi nu utami kantenan priyogi pisan jaga di akhirat di alam dunia sementara di akhirat malang langgeng hoyong bagja hoyong karidon Allah jaga di akhirat tapi kan jalma anu hoyong ngaraih kahirupan akhirat kabagjaan jaga di akhirat hiji kuncina jalmana mukmin jalmana iman disebut jalmi mukmin. Jadi kuncina ngaraih kahirupan akhirat sajalma anu ngamaksud kana kahirupan hoyong kabagjaan kasalamatan jaga di akhirat ayat 3 tina ieu ayat hiji jalmina iman disebut jalma mukmin. Ari nu teu iman mah non mukmin, non muslim, nu teu iman, nu teu percaya ka Allah, teu percaya ka Kangjeng Rasul, teu iman ka malaikatna Allah, teu iman kana kitab-kitabna Allah, teu iman kana poe akhir, teu iman kana qada-qadar Allah, tegasna teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah cilaka, moal jadi dangdanan. Sabab kuncina anu pertamana naon iman heula. Alhamdulillah urang iman mukmin tos nyampak keimanan urang sareng tos mukmin urang jalmi anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul iman ka malaikatna Allah oge kana kitab-kitabna Allah
nyaeta iman ka Allah, gagaduhan keyakinan, keimanan yen teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin ngungkul Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Iman. Kaduana amal soleh. Iman mah atos disebut jalma mukmin. Kaduana realisasikeun ku amal soleh. Nyeta ku amal soleh. Amal soleh ku ngalangkungan taat ka Allah Subhanahu wa taala, nebihan larangan Allah Subhanahu wa taala, oge amal soleh sareng papada jalmi, sae hubungan sareng papada jalmi sareng sesama makhluk, sareng sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tegasna hablum minallah oge hablum minannas, sae hubungan sareng Allah ibadah, salat, puasa, naon deui, zakat, moal haji, bamitos istitoah, dikir, sholawatan, baca Al-Qur'an, eta hablum minallah. Laksanakeun hubungan sareng Allah, hate manteng eling ka Allah. Oge hablum minannas, sae hubungan jeung papada manusia. Jeung papada manusia sadayana sareng sepuh, sareng kulawargi, caroge, bojo, para putra, tatanggi, wargi, muslimin muslimat sing sae hubunganana ulah awon. Teu keng aya kawonan, hablum minallah hablum minanas. Eta amal soleh. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, silih hargaan, silih hormati, ulah silih naon, silih awonkeun, silih delekan. Silih delekannya delek gitu, delak itu kengeng atau nepi hate urang ulah aya emutan anu awon ka jalmi teh ka papada wargi, ulah aya sirik pidik jaya kan cireng panas treng ujub tak kabur. Cia ria cegukan naon deui, punungan, rayungan, sifat-sifat nu awon we tina hate teh ulah hati bersihkeun hate sing sae hubungan jeung Allah, hubungan jeung papada manusia. Al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Jalmi anu soleh teh nyaeta jalmi anu tiasa ngajaga hubungan sareng Allah, sae hubungan sareng papada manusia. Hubungan sareng Allah hablum minallah, salat ngeureuyeuh, rajin gitu, dilaksanakeun. Sanes ngeureuyeuhnya istolat mah kudu we gitu. Ai ngeureuyeuh mah sakapeureuna kudu gitu, pokok wajib eta mah gitu. Baca Al-Qur'an kedah, wiridan kedah, eta mah rutinitas tiap dinten kudu wiridan dikir. Nya, hablum minanas, silih hormati, silih hargaan, sopan santun kedah. Itu pangajian kedah. Nulung kanu butuh, mun mampu, nulung nalang kanu susah. Alhamdulillah mun mampu sok ngeureuyeuh we urang teh sakamampuan urang. Aya kesempatan mah gunakeun kalaluasaan, milik rezeki dianggo ibadah, dianggo ditasarupkeun, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ditasarupkeun kana jalan dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah sae hubungan sareng Allah, sae hubungan sareng papada manusia. Kedah seimbang. Ulah hablum minallah wa ungkul. Ai hubungan sareng Allah ibadahna mah getol, rajin, salatna rajin, baca Al-Qur'anna rajin, tapi kirang sae jeung hubungan jeung papada manusia nya teu soleh. Kedah seimbang. Ayeuna sae jeung papada manusia, sae sopan, santun, ramah, tamah, bageuran, berehan. Tapi eta teu wawuh kana lawang naon? Lawang masjid-masjid. Teu apal ka lawang masjid. Salat ditinggalkeun. Kewajiban salat ditinggalkeun. Puasa nu wajib ditinggalkeun. Ai bageuran-bageuran eta jalmi teh.
berehan, sopan, santun, someah, tapi ibadah ka Allah na tara, soleh henteu? Henteu. Nu soleh mah jalmi anu sae hubungan jeung Allah, sae hubungan jeung papada manusia. Pantadina ge dasarna iman ka Allah. Ayeuna non muslim, jalma nu teu iman. Aya jalma anu non muslim, da teu iman eta mah. Tapi bageran aya. Seueur punya damina teh non muslim, saha atuh sa namina teh? Si Acung, si Acong. Kitu kan ngene. Da teu iman, anjeunna teh kana Islam mah, kitu iman ka Allah, tapi bageran eta teh jalmi teh ari sosialna mah bageur sae. Pokona bangun penak teh, sopan. Malima dibandingkeun jeung umat Islam oge asa sopan keneh. Si eta, si anjeunna gitu. Eta non muslim, malima bageuran sosialna bageuran nu lamun keur mah anjeunna teh jembar rezekina gitu, rata-rata seueur hartana bageuran sosialna. Tapi tetep da muajan teu dangdanan. Muajan teu pahala dipayeuneun Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi anjeunna teu iman. Najan sae hubungan sareng papada manusana, sosialna sae, tapi da teu dasarna iman, teu iman ka Allah. Urang mah kudu bangga iman atos kantun sok amal soleh. Sekemampuan urang insyaallah kemampuan urang ibadah hablum minallah, oge hablum minallah sekemampuan urang insyaallah mampu. Dina sosialna mah sekemampuan urang mampu maparinan sosial mantos sakieu sekemampuan urang. Nu penting mah ikhlas. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan nya aya naon dipaparinan kesempatan mada atos urang tiasa ngagunakeunana. Katiluna ikhlas dina ngajalankeun kahirupan. Segala sesuatu anu tuniba ka diri urang nu dikersakeun ku Gusti ka urang. Kersani Allah teh aya anu akur jeung kahayang, aya anu bertentangan jeung kahayang urang. Leres. Urang hoyong sehat dipaparinan sehat eta mah akur jeung kahayang. Urang hoyong sehat malah dipaparinan naon? Teu damang. Berarti eta mah teu akur, tapi eta teh kedah ditampi. Ieu teh pamasti ti Gusti Allah. Urang teh hoyong bunga dipaparinan ka bunga, berarti pamasti Allah akur jeung kahayang. Hayang bunga malah susah, kedah ditampi pamasti ti Allah. Segala sesuatu anu tumiba ka diri urang perjalanan hirup we kitulah anu berbagai naon we aya bunga aya susahkeun da kahirupan. Urang teh ikhlas ngajalankeunana. Ikhlas dina ibadah, salat, amal soleh ikhlas. Urang teh ibadah salat urang, puasa urang ikhlas karena Allah. Da urang tiasa salat, tiasa puasa, tiasa ibadah teh lain ladang kakuatan urang tapi dikersaning ku Gusti Allah. Sehingga moal aya ujub, moal aya naon ria, hayang kapuji, hayang katingali ku batur sabab sadar ieu abdi teh amal soleh tiasa ibadah tiasa salat teh karena pitulung Allah. Urang mah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasfiyatul qalbi minaria, bersihkeun hate tina ria. Al amalu li ajlinas, amal karena manusia hayang katingali ku batur tapi wungkul amal mah li ajlillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Janten urang dina ngaraih karidoan Allah, kahirupan akhirat, hiji iman mukmin, kaduana amal soleh, katiluna ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapunten anu kasuhun bilih dina penyampaian anu didugikeun ku jisim abdi, kirang merenah tangtu seueur kalepatan kakiranganana mugia
ageng tawakuf kersa ngapunten sadayana nu leresna ka ti Gusti nu lepatna estuning kahilapan kabodohan jisim abdi. Mugia Gusti ngahapunten oge maparinan pitulung kang urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sasarengan ngadoa. Robim pana bima alam tanah Robi alimna aladian pauna Robin pakihna wa pakih ahlana wa korobatilana pidinina mugi Gusti ngamanpaatkeun kana ilmu nu dipasihkeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanpaateun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahli abdi ka baraya abdi anu sami saagami tawasana bita'alumi tawasana italimi antar jukol wasiata wa antar jukol amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.